Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Patepang deui sareng Bu Iva. Dina dinten ieu urang bade diajar basa Sunda ngeunaan materi ngaregepkeun carita. Sateu acan ngawitan urang ucapkeun sasarengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna Bu Iva bade macakeun carita. Hideuk meregepkeun nya. Aa budak apik. Aa budak apik tara poho mandi. Sok make sabun. Mandi isuk sore. Sasarapan saban isuk. Lamun arek sakola, Aa pasti pamitan. Ka ibu katut ka apa? Nah, ayeuna ibu bade ngartoskeun carita eta. Dangukeun nya. Aa budak apik hartosna Aa anak yang bersih. Tara poho mandi hartosna tidak pernah lupa mandi. Sok make sabun hartosna suka memakai sabun. Mandi isuk sore hartosna mandi pagi dan sore. Sasarapan saban isuk hartosna sarapan setiap pagi. Lamun erek ka sakola hartosna kalau mau ke sekolah Aa pasti pamitan. Hartosna Aa pasti berpamitan. Ka ibu katut ka bapak hartosna ke ibu serta ke bapak. Kangge tugasna pek hideuk seratkeun teks di luhur di buku catatan teras bacakeun dipayuneun kulawarga tong hilapnya videokeun teras dikintun ka ibu diantos sakitu wae. Pendak deui di sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.